Ada jeruk. Murah ya. Cepat ah. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Ajib. Aduh. Dipotong. Kantong ajaib. Wah, iya ay. Ih, esek di. Jarau euy, jeruk euy mah. Wah, beunang hiji. Iya. Amis ini soalnya jeruknya jentingkan asal ge. Anjingnya. Wah, ajib ya jeruknya ya. Amis. Halal ya. Dan asum. Asum jeruknya. Bukan tak amis, asum. Coba nunggu hiji deui. Asum. Najis asum. Jeruk naon sih? Jeruk haram goblok. Udah ah, bikeun aja ka salad intis. Jikeun deui. Nah. Bagus tah. Ieu pagawean bagus secara keputing. Mang ngadederuk we. Nyoal runtah. Tapi sebenarnya macam dibere parah ieu. Kamarana ieu coba si Imron, si Juned, si Midi, si Idris. Ang teu cara hayang kasbona, uyung kasbon jang beli rokok udud. Di kita ngagawekeun kos kieu hungkul ge. Hese. Kudu urang ini eueuh pri kemanusiaan. Jadi budak bulan dolar. Tempokeun mun aya. Lain timpah dadana sampai suara deg. Yung. Si uyung. Ieu, Geus dibere parab tempat teh geus ngalaan dukut. wah. Lawan jukut tungkul ari teu dikadiekeun mah. Mbege jerat-jerit. Istirahat heula. Istirahat Nah, jeruk ieu Belum bener, itu orang. Ini eueuh kehewanan. Bere minum atuh. coba kieu cai, yung bae mah. Cek saha? Coba kieu dukut beukina. Ah si Idris. Jadi dia kemana nya? Aduh, Kirim-kirim budak teh. sorangan lah, ieu dukut tumpul bawa kieu eh. Cara ieu nah hayang dahar kuat ngagetok imah. Cara kasbona. Kan urang mah teh kasbon badan yung. Set. Coba pae hiji ge ieu soalnya diimpor seueur Wah, atuh di dijamin unit ya, Bang. Emirat Arab. Jamin yung. Dijamin. Bisa deui ternak teh lain saukur 2 tahun, ternak teh 4 tahun. Sia mah bron. Ini eueuh pri kemanusiaan. Naon deui? Seleksi kasih makan, seleksi. Itu belum Rumput dikasih wae makan. seleksi juga. Sok Seleksi dibaguseun jadi budak teh. Ada anggur carikan wae jadi kita anggur kaloba. Wakau seleksi. Ada anggur masuk entak ada. Modar mah syok. Heeh. Timpah dadana. Nyumput wae itu seleksina. Gara anggur Sayangan eta. Sayangan si bunda. anggur seleksi. Wae. Ceregra mere jukut teh. Mati atuh kudu rapi. Bos Uyung,
Bos Uyung. Kasbon tuh. Nah sekali dia ngomong kasbon we. Kasbon hungkul tah jukut akan kasbon ayam tilu kedua mah kasbon bener dengan tak urusannya lah tak pandian saukar lian tak seleksi tak Leksi daang itu daang. Siapa? Awas yang mentu panggil barudak kita ka dieu hadap Uyung Kasbon ya. engke atuh kasbon wae anjing jeung Leksi pan geus diberedaan itu tah. jeung meuli domba hiji deui biangan di Garut eta mah Geus ieu Bos Uyung. engke lah kasbon susah yogi Koret bos teh. Adat tuh adat. Paraban jieu capek ngan jukut. Can pernah kasbon. Kasbon deukeut ye. Koret adat tuh gede. Teu daang teh, leksi teh daang teh. Maneh eta kita Bos Uyung kita ngesian lauk naon letak doang ieu. jadi dibersihan nih Inisiatif atuh maneh sama melak-melak lauk naon ke atuh ningali negar pabeurit diasupkeun da pula ieu mah. Nih nyerahkeun tuh. Anak-anak moal pae heueuh. Ieu beuri teh Heeh. Ke Bos Uyung ada tadi ada tanah wae sama di kage ceuli mah sareping. Maneh nangis aya ka dieu mah. Jadi kumaha ieu anu ieu ka manakeun. sumbangkeun wae ieu mit anuna Anu sumbangkeun cenah. Emangna kada angan sumbangkeun. lumayan jeung ngecor Letak, ini mah letak. Ih, sama. murah sih mit Bayangna ieu mah. Di kedukaan teh make pengki kieu. Ya, kayak pacul tapi pas jeung pengkina di mana? bisa tuh Bos Uyung Nanyakeun ka manehna mah aya di adat teh. Bisa dilap-lapkeun ka kula arek maneh. si Imron wae Si Imron kan hiji mah si Imron. Tapi Bos Uyung pun datang dulu kan dia kan. wah ini orang tereng ngeureun ngejakeun di tereng batinya Si Imron apa di mana? Iya, di mana manehna? tadi sih di kandang Karena di kandang ngawinan embe. Segala rupa aing si Imron di kandang embe we atuh poe teh. Kade pun di latihan. Imron. kan bener mit Bener. pegawaian teh Bener teh. Kamu. ampun dia bang dia Mang. Bener tuh. kita kurang Nah, iya. Ncan serokan lagi Maju sama. Ya adatan wae tadi jelaskeun oge si ieu mah ya. Geureuh atuh sabar adatannya segala tinggi. lauk pisingan parae tuh tempuk Coba lauk tadi kita ngalin lagi beurit di siang. makana ieu jang jaga ini mah ih bener anak Atuh mah ngarungsan, angka batur eta teh. Ih, aing mah aduh urat anjing mangkana geus sok adatan wae. Cuma teh amuk we. kasbona ya si oh kemana Kabeureum adatan wae nya isi. sok nya darah tinggi urang Iki dibersihan geus. Ini gerak kirim cuma gondrong doang sok nyaman tenan deui. nyerah emang gondrong doang semua belum bener Nah, ini kesana gitu nih. Gas. Tuh, ada nih si eta mah si Imron mah embenya. Oh. Si Idris jeung si Midi mah kula di ayeuna kentengnya. Nyaho. Tuh kabagianna kenteng sia. Kewe awas lamun teu bere kasbon mah nya ka Bos Dagor. Uyung, heuh tuh. Dagor ku kenteng. Itu acak-acak we yeuna orang fokuskeun ya.
Tagor we. Heeh. Nah urang teh ieu enteng wae. Gua tuh geus kitu. Waktu itu oge kos. Sedang mun teh dibaya kasbon mah nya. Anjing dina kieu udah ngumpul. Udah kudu. Uyung. Oke ente nu ngomongna nya kasbon itu. Rambak. Kasbon tuh bere-bere. Ngerokok, daang. Ron. Nah, Mit, dis. Hah? Biasa keur arambek Ron. Bukan teh sorangan wae, kenal. Itu bere kasbon ku Bos Uyung. Wah, bener. Angis ngalaan jukut yang embe. Ada-ada itu seleksi itu beda. Gua buku IG. Kan dia teh arek ieu urang. demo. Demo minta kasbon. Kan. Deh, kenalan. Sehat. Yuk, sehat. Curhat Naon sih, yuk. naon yuk. Curhat. Ya, naon yuk. Iya. Biasa enteng. Uyung. Oh, deh nih ngetas di spek gitu awakna. Oh, Mah enteng barasiki loba ya. Wah tuh engkel. Engkol. Leuwih gitu. Heeh. kieu net. Pan bieu urang geus ngalaan jukut teh jam embe. Urang minta kasbon. Wajib dong kasbon. Oh, Iyalah, pan Bos Uyung mana Oh, orang garek kasbon. Di bere kakak di adat itu seleksi tadi beda. Geus aya nama Arek ieu. kan itu ya strategi. Arek, urang teh akeun ya. Apa Itu. uang? Demo Kayak mana? Ayo dor. Aing mana urang gotong we. Arek ya. Orang cek heula. Oke lamun teh dibaya kasbon urang gotong we. Arek mah strategi. Arek geus sih kitu posisina. Ih ajib sih kayak Palang pusing urang coreng geus ya. arek. Yuk. Ayo kan sirah nunggu. Sirah nunggu. Tiga toke tadi teh nolona tembok. Buru gerak. Masak dulu kita. Ikan teri dari Kula. Kula aman, kenteng aman, seleksi aman, tibra sarena. Ingin kita makan sekarang. Perkesorangan. Tuh, kita nyambel. Tuh, hasil kebon. Barisaan baru daki. Melak. Harade, ada jasa bener. Kepake pokoknya mah. Urang senang pokoknya mah. Aing mah. Yung. Ayo yung. Waduh. Kasbon. Kasbon, bos. Kasbon. Kamari bae geus. Seleksi geus aman. Geus aman yo eta mah. Genteng tuh, genteng geus beres tuh. Urang geus dikuras itu. Sekali itu tuh. Ayo boro. Tuman lah. Bos dia mah tengah. Kabur.